Eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang sholat berjamaah subuh, estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibeukeun jaga di akhirat. Eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang sholat berjamaah zuhur, estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibeukeun jaga di akhirat. Eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang sholat berjamaah syam, estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibeukeun jaga di akhirat. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat berjamaah maghrib, estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibeukeun jaga di akhirat. Eling eling umat muslimin muslimat, ayo urang sholat berjamaah isya, estu kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibeukeun jaga di akhirat.